Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Manusia ku Allah dijadikan makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling paripurna, makhluk yang paling unik, sehingga manusia lamun mah direndengkeun jeung makhluk nu sejena tetap manusia mempunyai predikat khalaqnal insana fi ahsani holanan. Lamun urang dieu rek ngukur kakujur ngaji diri bener urang teh sebagai makhluk anu mulia di hadapan Allah, makhluk yang paling pernah di hadapan Allah, bahkan manusia yang paling hebat di antara makhluk-makhluk yang lain. Kita tadi bandingkan dengan doma, sanajan doma kasep renengkeun jeung manglo, urang ieu kasep doma kasep manglo laras ajenah doma mah loba buluna, sekalipun doma loba buluna tetap predikat dan kedudukan manusia lebih hebat di mana doma, sanajan loba buluna. Benar, doma mah sanajan loba buluna di hulu nepi ka buntut, di buntut nepi ka hulu, anger kabeh ngaranna bulu doma. Benar, tapi ngaran manusia, ngaran jelema beda tempat, beda ngaran leres. Sok kurang absen ngagunduk dina sirah ngaranna cingkopak bejeu sia teh sawareh burut kadengena balik rek buuk rek rambut buuk nah gitu. Jadi kadengena burut ku dewe sawareh rambut sawareh buuk. Sok kurang absen ngagunduk dina sirah ngaranna ngajet di pikiran jeli ngaranna ngajawab anak luhuran bibir ngaranna ngagayot dina kado ngaranna ngajat tiga dina dada ngaranna bulu dina bujang aya bulu ngaranna bulu na pingping aya bulu ngaranna bulu nyaho aing ge sing harewas ari baok kaliwat. Bahkan yang kedua, manusia diakui oleh Allah sebagai makhluk yang paling purna, makhluk yang paling sempurna di hadapan Allah dibandingkan jeung sejenna ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, sekalipun pangkat nama malaikat iki orang sujudnya hormat ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam leres. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah gitu celing Allah kasih makna. Lah sembah dia korino tadi dia bubuhannya sok nang main anak gua sok dia mak jeho dan kenahun jauh itu ayo buat kenahun tak congean itu mah jauh kan buat kenahun dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewarang sujud ka Nabi Adam kepada malaikat sujud nak lain sujud sapertikeun salat tapi sujud ngamuliakeun sujud ngahormat ka manusia sujud ngahormat ka Kangjeng Nabi Adam fasajadu illa iblis kabeh malaikat sujud terkecuali aya makhluk hiji nu teu daek sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Siapa dia? Iblis. Mata budak orang mun teh tajong mosan pelis cenah kitu deui. Kenapa setan tidak pernah mau sujud? Kenapa iblis tidak pernah mau menghormati kepada manusia? Teu daek sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Apa wastakbaro sabab penyakitna hiji gedegong kadua takabur.
otak bisa aya urang dia takabur ku ilmuna takabur ku hartana eta teh dulu beli terus rek naon takabur ku harta sing ingat urang teh cikal bakal pinatana ayeuna teu ngaluhur taneuh engke ge balik bakal ka imah sia teh pator ka imah pira korek ngaliang pun geus maot heuh balik kana taneuh terus cikal bakal manusia dina taneuh ayeuna teu ngaluhur taneuh engke mah balik ka imah mun geus maot heuh dikubur kana taneuh. Naon anda salah pana setan rek sujud ka Kangjeng Nabi Adam jeung setan holan tadi minan nari wa holantahu min tin. Aku diciptakan oleh Allah dari api sedangkan manusia diciptakan oleh Allah tina taneuh. Cing kira-kira cek urang ieu mulya taneuh mulya seuneu ngajawab atuh ieu teh ngendaak aja urang ge candahar sebenarnya wae kira-kira cek urang ieu mulya taneuh mulya seuneu waduh iblis aing sok padahal lamun mah dirawat teh aya jelema pengharku seuneu disebut poe seuneu aya we aku ada tuh bos di mana-mana ge. Tapi kadang-kadang supaya terjadi sengketa, kadang-kadang para but watas, para but tanah boro-boro 1 hektar, 2 hektar sajengkal 2 jengkal. Kadang-kadang para but jeung dulur teu dae, jeung tatangga para kana hutang hese. Kurang gede mah nyaho aja hari ini jam tinggi ada mayar utang mah jantung otak tong sok nganyuk wae ojo karena online teh sok nganyuk awewe cing lamun awewe nganyuk dibayar usaha amit-amit aja laki digadekeun ka bangku deui nyapu duit sia teh dibayar mah duit nanti salaki nya dibayar ku salaki teu mikir teh leres mulia keneh taneuh mulia keneh manusia tapi bagaimana derajat manusia supaya mulia lain unggul di hadapan manusia tapi mulia di hadapan Allah dan Rasulna. Ulama mengatakan minimal ada 3 syarat supaya menggapai manusia menjadi makhluk yang paripurna, manusia yang paling sempurna, lain unggul di hadapan manusia tapi sempurna di hadapan Allah dan Rasulna. Mana tilu teh kecil tilu teh lamun jaringan mah halus 4G 4G ieu mah lamun manusia aya halus jaringan tembus ka Allah 3T 3H plus ya teh HP hese aing WA teu nepi-nepi beureun jaringan can 4G sia eta kunaon urang teh can sebutkeun mulia jeung Allah can bisa tembus ngadoa ka Allah ngadoa ayo tadi jebak ku Allah meureun jaringanna can triti can tilu teh mana tilu teh sangkan manusia mulia di hadapan Allah mulia di hadapan Rasulullah mulia di hadapan manusia teh nu kahiji taholi teh nu kadua tahali tak yang ketiga tajali taholi tahali tajali 2 menit siap teh lah baik kurang balik beres baliknya aku udah kesana ya mau ngadengin silaturahmi ke kesana sahlan biasa si kuring di kampus ya lain sosis ya teh aing tara hadir unggal pae aya acara imam tuh hadir lokokan sosis ya Muhaimin we ada si eta mah ampura dianjangan urang rek dijajah aing ge akhirnya ashadamukullah mana heuti teh nu kahiji taholi naon taholi teh kudu nyepikeun kudu ngabersihkeun diri tina rupa-rupa dosa lamun awak bersihan supaya sehat cek dokter sebelum ayeuna makan cuci tangan cek urang mah
sampai dia nak ecek dan diajarkan bukan dia Nabi tiga itu kene memes ayeuna dahar teh halus nama sunat wudu di mana urang memeh barang naam memeh dahar urang wudu heula insyaallah mal fakir saumur-umur alhamdulillah imah kumaha tuh darek itu nanti erek dahar ge prat-pret itu bahkan silih temalan jeung lencuk na silih temalan jeung pamajikanana ceuk salat dina cek ada mak toh nanya oh ini kicau nak kata wudu bila laki wudu kebutuhan tempat bersihan awakna bahkan dokter ayeuna terusung corona gara-gara corona lain wongkul pendidikan tapi mau balik tanya entah gara-gara corona kamari obat nu distarkeun dieureunkeun heula jadwalna benar tapi sing ingat memang orang berkaca boleh kita berpikir apa ada campur tangan manusia tapi kita kembalikan ini hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada kita untuk senantiasa mensucikan diri untuk senantiasa membersih awak kurang ini nuka dua bersihan hati tidak penyakit goreng patut bojo pria takabur ngit mingwan kalau pakai baju tuh daek mingwan pakai korong daek mingwan pakai tulak daek mingwan pakai cincin ngorang tukang kilo kayak tukang kilo kayak kata gue cincin udah seri dari masa sih kata mah jadi kira-kira lamun mingwan itu halus goreng halus ya daripada tuh ini mah benar oh mereka tadi gue berarti kan mungkin siapa karek hiji kayak nguskeun tanggung jawab deh kahiji taholi bersihan awak dohir batin lamun waktunya panjang kurang dipajang ada masih dia waktu nambah gratis deh liuhan ampura nomor dua lamun orang ayam mulia di hadapan manusia mulia di hadapan Rasulullah mulia di hadapan Allah jeung Allah nu kadua tahali naon tahali teh di mana geus bersih awak di mana geus bersih diri tahali papaesan eta awak variasi eta awak ku amal-amal nu hade variasi eta awak ku amal-amal mahmudah ngariung dina acara pengajian kita keur variasi awak benar ini berjamaah eta teh keur ahli variasi diri pan barudak ke motor sok di variasi benar nepi ka sorana pepereng-perengan hiji teh culi TKP tah akhlak urang sadayana ge kudu divariasi kumaha carana variasi awak ini ka pengajian pinuhan berjamaah sok dawangkeun berjamaah teh moal waktu tamahan kudzikir tahlil tahmid bahkan dina tanggal 10 Zulhijjah di mana ngucapkeun lafaz la ilaha illallah sabalikan maka eta pahalana leuwih pada imanan tinimbang gunung Uhud alhamdulillah jadi lamun ditimbang la ilaha illallah jeung gunung Uhud berarti kapan la ilaha illallah geus ari teh sia teh mah beungeus atuh hiji deui lah nu katilu syaratna urang supaya mulia di hadapan Allah mulia di hadapan Rasulullah nyaeta tajalli naon tajalli teh ngepreh biasa urang makrifat ka Gusti Allah di mana urang geus nyaho kana diri urang bakal nyaho ka Allah man arafa nafsah arafa rabbah di mana yang geus nyaho dirina di mana urang asal di mana urang asal jeung bakal ka mana urang balik tatu urang sadayana bakal makrifat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekilas info, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun jangan beranjak dulu tempat Anda masing-masing sebelum Anda mendengarkan iklan-iklan berikut ini. Cici iklan lain ikan sepat, ikan gabus, kalana, di karangan bis cepat, lebih bagus, sholat subuh, bisi kaburangan kurang merek baliknya, waksa saya enak apalagi kurang merek balik versi kedua
ngan sepat ikan dapus melakna di korangan malam Jumat kuno adus kepentingna kucing-kucingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.